Pasukan Siluman Haji Prawatasari karya Aan Merdeka Permana. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng mangbarna. Urang ngadawing deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng mang nu katuna waktos dinten kamari. Parantos dugi ka sok ya guys berarti ngomong ceki soma semua curiga teh naon-naon da bulan geus nemongan kami teh nineng kalemur bantar jati girang teh rek ngabung bang supaya jongjon umar katineng ceuk sanaya bari sakali deui amitan ari geus kitu mah jeung wae sanaya teh ini Akang, iya, Akang, alah, nuhun, ayaku pinter ali Kang Soma nya, Kang Soma teh atuh, cek amu marwah atoh sanggeus ningali sanaya ini, nggak kumaha gitu. Tah, upami telepat mah, parantos dugi kadinya nya mitra, kumaha terasna, mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae, nyangakeun, sok kaparayun. Sadayana pan mun siak sante diadu-adu ka anakna tua kampung kadung halang meureun anak urang teh bakal korban direremokeun ka Talemug temal amu marwah nya eta euy nya eta kumaha ari Akang sabenerna mah tadi teh ukur akun-akun da kami mah teu kungsi ngareremokeun anak urang ka batur har tepuguh Akang mah. Aing mah kumung-mungna anak urang ngajodoh jeung si Rodia we. Nya, tapi mending bobodo we kitu. Duh, syukur tapi kumahanya mun si Amang keukeuh bae. Heug maksa sangkan urang ngareremokeun anak urang jeung si Talemug. Ceuk ambu marwah deui hariwang. Wah, jangan we akal. Malar ulah aya kejadian gitu. Nyata tibareta oge geus diakalan. Contona, kami teh ieu geus sababaraha kali nitah si Ujer. Nyata malar daek ngagadabah si Rodia. Maksud teh supaya mun si Rodia geus ngarasa kotor, manehna moal daekeun kawin ka anak urang da eraeun. Ceuk ambu marwah mata kliwas keur Ki Soma. Baruk sia teh kungsi nyeun reka berdaya sarupa kitunya. Nya. Murun basa peutingan si Ujer paeh oge. Murun si Ujer teh rek ngagadabah si Rodia nya. Puguhnya kitu samemehna ku kami teh diharewosan. Malar si Ujer daek ngaganggu si Rodia. Tapi nah aku naonnya si Ujer bet paeh teu pupuguh. Lain paeh teu pupuguh, tapi aya anu maehan. Ki Soma nempas. Bari semu mentegeg keneh dume amu marwah ngadonita si Ujer ngagadabah Nyi Rodia.
mentegeg sote nah ngadonita si ujer budak parawan sagelis-gelis make rek diparabkeun ka bujang dasar balagug cucungah pisan mendek oge hancengan aing dulu henteu beunang indungna nya anakna dasarua gelisna sarua baheuna cek hate Ki Soma bari merong seukeut ka pamajikanana bakatingku medeng duh lebar temen cenah cek garentes hadena ade nya nyarita kitu sote dina jero hatena dari anu tepi kana bibir mah sejen deui alisiha betala ora bisa nyieun teh kaperdaya teh ari geus nya kudu kumaha atuh da anu penting mah urang teh kudu aya tarekah malar si Telemug teh teu ngajodoh ka anak urang sugan kudu dipodaran gitu si Rodia aja omong Ki Soma padu ngab tapi munguh ku teu disangka horeng ari Amu Marwah mah bangun anu satujueun pisan tah nya atuh supaya ulah jadi cucunguk jeung ulah jadi cucuk runga keur urangna mending ge paehan we sakalian lah tuman ceuk Amu Marwah alisiha nya capek teh padu bae bagus kudu udah buktina si amangna oge teu papaksa ieu geuning ngadon ngaleos kitu bae ih urang teh teu bisa naguh hate jalma pas mon cicing wah hatena mah ngageremet sing inget ieu kusaha si ujar di podaranana ceuk Amu Marwah hatena teu jongjon ari geus diingetan sarupa kitu mah Ki Soma oge malah jadi ngagebeg nya kumaha atuh alusna nya cek kami mah mending paehan wae si Rodiah teh paehan omong Amu Marwah bari luak liuk jeung nyaritana ditompokin kana ceuli salakina sabab sieun kadengieun ku Nyi Rodia gagabah teu bisa sarampangan gitu kumaha ke mun urang didakwa moal aya anu ngadakwa malah mah sabalikna urang sorangan anu boga alesan jang ngadakwa si Amang nya urang tudingkeun we ka manehna oh sia mah nya capek teh teu dipikir heula har sidik ieu teh ladang ngukir ladang mikir geura dengekeun ieu akang dengekeun ieu omong Amu Marwah bari terus nompo kana ceuli Ki Soma mitra kaum dangu bari samuha harewosan Amu Marwah nyarita yen tadi mangsa sareupna manehna ngadedempes ngadedengekeun paguneman antara Nyi Rodiah jeung sanaya jadi tetela geuning dayang si Rodiah teh nya manehna teh awewe Telemug awewe anu geus aya hargaan pisan awewe weureu jeung gelo mondongnya jambah teu pungu urus kunaon si Rodiah teh kunaon tuh ayeuna si Telemug teh keur ngajahjer teu eling-eling tarangna dibaguded ku kaen sabat tatu ngadagorkeun maneh kana tungtung panto hor ngapuna naon gitu pasea jeung si Amang pasea deuleu oh nah make pasea teu bubugu nu matak ieu oge teu pikahartieun matak teu asup akal tapi nya di dieu pamustunganana kami bisa ngajudi yen si Rodiah teh Telemug tulen dayang petingan jeung awewe nu teu aya hargaan teh si Rodiah nah aku naon omong Ki Soma keseleun
Nyeta ku kami teh kadenge si Rodiah teh pamaksa minta dikawin. Minta dikawin ku sia? His lain minta dikawin ke bapak terena. Naon? Nya manehna teh minta dikawin ku si Amang pi bapak tereunana tuh. Apaan lain jalma gebleg ari kitu. Ceuk Amu Marwah nyungcung bibirna deh. Oh manya. Nya minta dikawin ku si Amang. Manya. Nya. Ku si Amang lain ku sasaha. Nya mamaksa minta dikawin moal kitu geus reuneuh ti heula mah. Nyucud pisanya ka indungna ngajak kawin ka anakna bogoh. Ceuk Amu Marwah jeding bibirna deh. Ari sia teu bungu. Ongko si Rodiah anu mamaksa ngajak kawin. Ongko si Amang anu bogoh. Kumaha ieu teh? Ceuk Ki Soma keheuleun. Da Amu Marwah teh ngomongna padu ngabae. Nya ieu mah ceuk taksiran kami. Si Amang teh bujang nasi Sunia. Tapi ngadeun mika bogoh ku taksiran mah geus ngagoda ka si Rodiah. Banyak kitu sigana mah moal sapati-pati awewe mamaksa ngajak kawin. Ieu lamun eueuh mimitina mah saha deui atuh anu sok ngamimitian ari lain lalaki malin. Nyao atuh. Ceuk Ki Soma ngelemes. Tuh nya. Daku Akang Soma oge di aku geuning tuh eces pisan lalaki mah tukang ngagoda awewe. Ceuk Amu Marwah jadi sewot ka salakina. Ari sia? Ieu derek ngajak ngobrol atawa rek ngajak pasia? Omong Ki Soma malik sewot. Atuh pamustunganana jadi silih carekan. Bagus. Atuh da geuleuh kami mah kangaranna laki teh geuleuh. Sok ayeuna mah caritakeun kumaha cenah si Amang teh. Nya kami mah ngajudi, pasti si Rodiah teh geus di koromeoh ti heula. Nu matak ayeuna si Rodiah teh nanagih janji nya pasti kitu lah, pasti kitu. Nya. Kami mah yakin kitu. Tak kusabab si Rodiah mamaksa minta tanggung jawab. Nya si Amang teh keheuleun. Nya manehna teh amek atuh pamustunganana tarang si Rodiah teh didagor-dagorkeun ngana tungtung panto. Teu bungu. Tadi sia nyarita yen si Rodiah anu ngadagorkeun maneh. Ari ayeuna majar teh ngahaja didagorkeun ku si Amang. Jadi mana anu bener ieu teh? Nyarita teh puguh redaksina. Mana anu bener? Ulah sok nyari-nyari ali teh itu bener atau kumaha itu saha ieu nu sabenerna? Ya teuing mana anu bener mah. Sabab kami na oge ukur ngadedempes ukur ngadedengekeun. Tapi mun nyokot kana kacurigaan mah siga-siga si Rodiah teh dihaja didagorkeun. Boasina kojor tadina mah meureun. Ceuk Amu Marwah bari semunga huleng siga anu aya nu diinget-inget heula. Tuh nya sakitu jahatna tah si Amang teh paingan bareto make pae poso mamaksa hayang ngadu-ngadu si Rodiah jeung anak urang. Tayoh nama kitu we meureun nya. Nya rek micieun salasah. Dasar lalaki gejul. Da kitu teh ari lalaki mah kitu eta teh. Omong Amu Marwah bari ngadilak deui ka salakina jeung kanu ngadongeng. Dipelong saruba kitu teh Ki Soma mah ukur ngabalieur. Jadi kumaha atuh? Nya urang sakalian podaran si Rodiah teh. Heuk engke tudingkeun ka si Amang. Tuh kitu. Gara-gara tarang didagorkeun si Rodiah teh lain bae ukur kalenger tapi palastra pisan. Sok pasti ngerek mangadu ka sasaha oge moal aya anu nganel. Sarerea pasti bakal nuding yen si Rodiah teh di podaran ku si Amang. Ceuk Amu Marwah
pertengtang. Mitra kaum dangu Kisoma mah nepikeun ka ngabidi-gidig. Teu nyangkaeun pamajikanana kolu boga pikiran sarupa kitu. Saha anu rek maehan si Rodiana? Sia Marwah? Baid ari kudu maehan jalema mah. Sieun ngajeng jurigan deuleu. Cek amu Marwah bibiri-gidigan. Lamun sia teh ludeng, keun aing bagianana. Omong Kisoma. Ulah ku akang. Mending oge ieu rerencepan tah batur. Wah, kalencet-lencet kita batur mah artina ramahan jalma anu kudu nyidem manusia. Leuhung-leuhung bisa kasidem. Mun rubak sungut, kumaha? Ceuk Kisoma. Amu Marwah ngahuleng sajongjongan mah. Ngan saenggeus rada lila manehna ungeuk-ungeukan. Tapi sing iatna we atuh akang. Pokna mepelingan. Mitra kaum dangu tapi nahanya Kisoma teh arek tega mateni Nyi Rodiah. Rada hese dikobet isi hatena. Kisoma teh samangsa jayana. Nya ari somong adigung-adiguna ieu aing uyah kidul mah. Nya deui Kisoma teh tukang mepehek deungeun. Rakyat lemur Bandar Jatigirang mah geus weureu seubeuh dikakaya ku tua kampung anu ngaranna Kisoma teh. Ngan sanajan kitu, acan ari kabejakeun yen manehna sok mergasa maehan jalma mah. Model ayeuna ieu sanajan dina biwirna nyanggupan rek maehan Nyi Rodiah, da ari hatena mah henteu nyarita kitu. Lebar teman budak sagelis-gelis make kudu dipaehan mah. Dibatan dipergasa dianiaya mah. Nya mending diarah mamanisna we. Untung euy si Aksa mumuleun diadu-adu ka si Rodiah. Sabab lamun nya gitu aing bakal bebas merdeka. Nyeusup maduna Nyi Rodiah. Tibajaan dipaehan mending dipake. Lakadalah. Bebas, bebas. Cek hate Kisoma bari darurang duraring hahariringan. Dina uteukna geus dirancang reka perdaya. Kahiji reka perdaya keur si Rodiah. Kaduana reka perdaya keur si Gemrot, si Bureuteu, si Irungna Deple, si Buntelan Hitut. Umayua pamajikan aing keur goreng patu teh hatena jahat deh. Omong Kisoma barinya campah amu Marwah. Saenggeus peuting beuki jauh. Kisoma keketayepan muru kamar yaksa anu keur dieusian ku Nyi Rodiah. Peuting teh teuing ku simpe. Amu Marwah anu ti tadi ngabamblam bae geus kerek nyegrek di pangkeng. Atuh pon kitu deui
para maruna geus ngarampih di kamarna masing-masing. Keur mah kapan kakara kapapatenan dumeh si ujar maut. Atuh ku kituna di lingkungan paimahan bogana Ki Soma teh mani caromrek eueuh dangiangan pisan. Peuting ieu Ki Soma satekah pola rek ngolo-ngolo Nyi Rodia. Malar daek marengan gedurna birahi hate anu teu waleh ngagugudag dina dirina. Dioloh heula gitu. Luhur. Oloh heula gitu. Nah, make kudu dioloh-oloh sagala rupa. Kapan cenah cek si Marwah oge Nyi Rodia teh keur kabiuhan. Datarangna muncunur kana tungtung panto. Geus we andep sina terus kabiuhan. Sabot manehna teh eling kitu meureun aing yongyon. Itu cuy. Itu cuy ruhul. Aing yongyon sukan-sukan euy. Iwan Dharma aing yongyon nyerek sukan-sukan. Cek hate Ki Soma sasat surak-surak remun kongang mah. Reket pantau kamar anu ditempatan ku Nyi Rodia teh dibuka lalaunan. Ku Ki Soma kabireungeuh. Awak Nyi Rodia teh keur nangkarak bengkang disimut katun. Ki Soma ngodomang lalaunan. Ketayep. Geus deukeut ka anggon gek diuk lalaunan. Terus neuteup heula beungeut Nyi Rodia salila-lila. Nyaan euy Kevin. Ya budak teh geulisna meuni kawanji-wanji. Enahna meuni kabina-bina. Mun mah dibandingkeun jeung bulan anu mabra, pantesna teh enah keneh beungeut Nyi Rodia. Ya budak teh kawes pantes geulis nyari. Baleguk teh kata toloyoh bisa nyari siaksa. Tapi mending gitu. Supaya henteu rebutan jeung aing. Lakadara sageung. Milik. Cek hate Ki Soma bari angeunna ratug jeung leungeunna ngalaper. Saenggeus neuteub saseubeuna. Leungeunna mimiti ngaragamang. Mimitina nyingkapkeun simut Nyi Rodia teh lalaunan. Geus kitu sagala disingkaban. Hate Ki Soma beuki ratug bae. Atuh kitu deui leungeunna beuki ngaleper bae. Waktu dampa leungeunna ngageleseran. Kaluhur, kahandap. Anak korea teh Nyi Rodia hudang. Atuh puguh we hatena ngagebeg. Nyi Rodia reuwas. Ki Soma ge reuwas. Tapi reuasna Nyi Rodia mah bari nejeh satakerna. Da eta we hampir ngacengkang. Gaduh. Satakerna ditejehkeun. Ki Soma rek ngajorowok. Tapi ditahan da puguh bisi ngabiribinan batur. Ngan sabot manehna adu jongkol. Alatan cukang irungna ditejeh. Nyi Rodia mah geus ngagurinyal manten. Geus kitu geuat menerkeun baju jeung sampingna anu cikeneh di udara ku Ki Soma. Ari geus kitu mangan beretak bae lumpat kaluareun imah. Lumpatna sakalumpat lampet ka mana bae. Manehna teh geus teu hayang ngacerit, geus teu hayang minta tulung. Heurek minta tulung ka saha? Da si Amang Eces teu mika cinta ka manehna. Aing mah paehnya paeh. Ngan mati-mati paeh oge mung ari kudu bobor karahayuan di Lambang Sari. Kula laki gejul mah mung.
Cek Nyi Rodiah bari jumrit dina hatena bet karasa asa anjur. Kumaha teu rek anjur. Lalaki anu kumanehna dipika cinta nyatana si Amang malah teu nemongkeun ka cintaana. Ari lalaki anu dipika ceceubna paripolahna teh ukur ngancurkeun ajen dirina. Kusabab geus pegat harpan Nyi Rodiah lumpat sakalumpat lampet. Lumpatna nyau ka meuni pokona mah lumpat we. Lumpat terus lumpat nepikeun ka pamustunganana. Awakna nubruk awak batur anu keur cinekul dina kuta. Gabruk. Aduh. Maka tubruk teh ngagoak bakating gurewasin. Basa ku Nyi Rodiah diteuteub manehna oge ngagebeg. Amang. Sanaya oge kacidaruwaseunana mitra. Sabab anu cikeneh nubruk teh horeng Nyi Rodiah. Rodiah? Pokna melohok. Ukur sakedeung duanana silih teuteub teh sabab Nyi Rodiah mah geus cekat manten. Terus lumpat ngajauhan. Ningali Nyi Rodiah ngadon lumpat. Puguh we. Sanaya beuki heran. Anget ningali pakean Nyi Rodiah henteu puguh rap mah. Manehna jadi hariwang. Risi kajadian nu geus-geus kaalaman deui ku Nyi Rodiah. Kapan sanaya teh tetep teu bisa poho sabatara taun ka tukang Nyi Rodiah dicacambah digadabah ajen dirina ku manusia siluman anu nalahna Ki Jurangrong. Nya ti kajadian eta sanaya ngarasanya jeung dideuh ka Nyi Rodiah teh. Malah harita keneh oge manehna ngucap janji. Salila hirupna moal rek jauh ti Nyi Rodiah. Sanaya janji bakal jadi jalma anu bakal nang tayungan kasalametan Nyi Rodiah sanajan nyawa tarohanana. Numatak basa ningali pakean Nyi Rodiah aut-autan teu puguh teh. Sanaya manyangkana langsung kana teu pararuguh. Rodiah, reka mana Rodiah? Ceuk sanaya bari terus lumpat rek nyusul. Da puguh ukur lumpatna awewe. Anu nyahengkernya heureut sakedeung oge geus kasusul. Nyai. Reka mana? Jeung naon atuh peuting-peuting kieu make lulumpatan sagala rupa. Aya naon ieu teh? Aya naon? Ceuk sanaya ngenyang leungeun Nyi Rodiah. Ari anu dicekel mah ngadon jejengkengan atuh mitra. Sun ngadon jejengkengan. Lepaskeun. Sok lepaskeun ieu. Lepaskeun. Nya, rek dilesotkeun tapi jawab heula tuh. Reka mana peuting-peuting make lulumpatan sagala rupa. Ceuk sanaya masih keneh nyekelan leungeun Nyi Rodiah. Reka mana we kumaha? Karepna lengkah. Temal Nyi Rodiah bari baluar balieur tur sirahna dibaguded lamak alatan tatu tea. Aya ku aneh. Make kumaha kahayang suku bae. Kumaha ke mun suku teh ngadon muru leuwih atuh meureun ti teuleum. Ceuk sanaya make ngabajolan sagala rupa. Rek di teuleum, rek disantok buaya atawa direweg maung. Kami masuk kalilah tibatan disangsara ku papada manusia. Amang ulipi asih ngadon ceceub. Ari sisau mah anu bangkawara ngadon rek ngagadabah. Ceuk Nyi Rodiah mata keluas sanaya. Mitra kaum dangu pikeun sakedapan mah sanaya teh ukur bisa molohok. Basa Nyi Rodiah nyarita yen dirina geus ampir jadi korban gangasna lalaki gejul teh. Naon dedengan teh Nyai rek digadabah ku Ki Soma. Nasib Nyai mah paling copel ukur kitu Amang. Ukur jadi bahan panyacampah deungeun. Nu matak lamun Amang leuwih suka ningali Nyai kitu. Nyai mah rek paeh bae. Ceuk Nyi Rodiah bari nginghak
terus riheun. Basa ngadenge ucapan Nyi Rodia gitu. Tina anu tadina ukur molohok teh hate sanaya ningkat jadi ngagidir amek. Beungeutna menirup beureum rai pias jeung awakna ngadeg-deg. Lamun kitu mah nyaan kurang ajar. Ceuk sanaya nyarita sorangan. Mitra kaum dangu atuh ari geus kitu mah sanaya teh geuwat nungtun Nyi Rodia dibawa diuk dina sisi kuta. Nyai tibareta oge amang mah geus janji hirup nyai teh ditang tayungan ku amang. Lamun aya anu kumawani nya campah nyai amang bagianana. Nyai cicing di dieu daguan amang. Ceuk sanaya bari jung cengkat. Ngan samemeh sanaya indit. Leungeunna dikenyang ku Nyi Rodia. Kan bae amang. Ente kudu ti paporose mantuan nyai. Teu bisa nyai. Kan nyeri nyai, kan nyeri amang. Kabagjaan nyai, kabagja amang. Atuh kusabab kitu amang kudu males kan nyeri nyai. Amang bohong. Amang ukur gedebul. Amang teh teu sakanyeri sakapeurih jeung nyai. Teu sabagja sacilaka jeung nyai. Buktina naon-naon anu ku nyai dipikahayang. Ku amang mah dijauhan. Tapi naon-naon anu ku nyai dipikapeurih. Ku amang mah ngadon di asong-asong. Amang bohong. 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 Ceuk Nyi Rodia. Amang moal bohong. Moal gedebul. Moal. Nyaan, amang janji yen rek nyenangkeun nyai. Janji. Temal sanaya teu panjang mikir. Mun amang janji yen rek nuturkeun ka hayang nyai. Jika amang init balas ka nyeri nyai. Tapi mun sakirana moal rek ngayunkeun ka hayang nyai, amang teu kudu ngariripuh maneh. Mitra, kusabab kakeheul sanaya geus teu bisa katahan deui kaki soma. Atuh manehna teh langsung bae ungeuk. Ari geus kitu mah ngan gejelik bae init, manehna ninggalkeun Nyi Rodia di sisi kuta turu rusuhan muru imah Ki Soma. Basa anjog ka anu ditujul di eta imah teh kuti iseun kasida. Padahal waktu teh geus liwat janari. Da meureun kudu nama masing anu boga imah sarere keneh oge ari para badega mah kudu geus calenghar nataharkeun pagawean sapopoe. Kusabab curiga kaayaan kacidati iseunana. Basa asup ka pakarangan teh sanaya mani keketayepan jeung jujuringkangan. Saban anu merdong di lengo, saban anu sepi ditilik. Ngan basa manehna asup ka hiji kamar, manehna ngagebeg. Sabab aya badega duaan geus ting jaronggeng. Basa awakna dipariksa henteu katara aya nu tatu, malah mah nyawana oge weuteuh keneh. Nganu eces ieu badega anu duaan teh kapiuhan kusabab aya anu ngakalahkeun. Jajantung sanaya ngageter. Kacurigana beuki namahan. Anget basa mariksa sababaraha kamar mah hatena geus lain reuwas deui. Da jalma anu pagoletak teh beuki namahan.
Basa mariksa kamar Amu Marwah sanaya molohok mata simeteun. Awak Amu Marwah mah geus nangkarak bengkang dina ngona. Panona molotot letahna ngaleo jeung tina tarangna barijilan getih. Sanaya beuki panik. Tetela dieu imah teh geus aya bancang pakewu. Geus aya Rajapati Demit anu teuing dipilampah ku saha. Manehna inget kana caritaan Ki Soma. Cenah si Ujer badegana oge tiwas. Aya anu ngarogahala. Di rogahala sacara demit sabab Ki Soma teu nyahoeun saha anu maehanana. Sanaya beberetekan ka ditu ka dieu. Mariksa saban kamar atawa mariksa saban tempat. Basa asup ka kamar urutna Nyi Rodiah. Manehna oge manggihan awak Ki Soma. Geus ngajolor jadi mayit. Ieu oge sarua panonna teh molotot. Letahna ngelel jeung palebah tarangna bocok siga tapak dihampol ku barang mintul tapi teuas. Saimah-imah gempar dipergasa ku Rajapati anu masih keneh demit. Tapi tina sakitu pangeussi imah anu galempar teh nu sejen mah ukur kapiuhan. Kajaba Amu Marwah jeung Ki Soma anu tiwas mah. Anak kitu sanaya bisa mastikeun yen eta jalma teh sabenerna mah ukur ngarah pati dua jalma dieu. Nyatana Amu Marwah jeung Ki Soma. Lamun mah nu sejen ukur di tatuan meureun maksudna supaya teu bisa nalingakeun saha anu geus mateni Amu Marwah jeung Ki Soma. Ieu manusia teh gangas jeung kejem. Tapi sabenerna mah leutik buri. Sabab mun nya teuneng leudeng naha make nyamuni sagala rupa. Ceuk hate sanaya. Kaayaan geus carangcang tihang. Basa kaeta imah aya nu datang teh sanaya mah reuwaseun kacida. Sabab kadenge sora yaksa jejeritan. Meureun manehna teh reuwaseun. Balik ka imah nyaksian jalma galempar teu usik-usik. Ceuk Ki Soma, yaksa teh apan init nyaba ka kedung halang. Ana balik isuk-isuk disampakeun ku tetenyoan anu mata kabur pangacian. Kusabab aya yaksa, sanaya norojol nyampeurkeun. Basa ngadedak pasangrok jeung sanaya, yaksa teh kacida kageteunana. Tina kaget ningkat jadi curiga. Amang, kunaon? Mana kajem-kajem teuing? Jahat sia jahat Amang. Sia teh jahat. Ceuk yaksa tutunyuk kana beungeut sanaya, tapi bari unur-unuran. Sanaya leuwas lain memeueusan. Kajadian anu ngadadak jeung kabeneran teh geus ngahasilkeun panyangka anu salah deui bae ka yaksa. Kusabab basa yaksa datang ukur manggihan sanaya anu jagjag. Manehna langsung nyangka yen pangeussi imah teh dibinasa ku sanaya. Yaksa, mantong init. Dengekeun heula. Sia salah sangka yaksa. Ceuk sanaya gura-gero nyalukan yaksa anu geus mangpret kaluar ti imah. Yaksa lumpat sakalumpat lampet. Tapi nyaho rek lumpat ka mana? Ngan teu kungsi lila ti eta. Kapakarangan imah Ki Soma ting burudul urang lemur. Mata kerabul teh meureun dikeprak ku yaksa, da buktina yaksa oge aya dina eta abringan. Urang lemur, bantuan kami nyerek si Amang yo. Manehna geus milampar Rajapati nu gagas kacida. Gara itu tingali kabeh galempar parae.
Nya, inu kami paeh, bapak kami paeh. Ieu mangkeluk ada jadi ulon-ulona bantuan kami, bantuan. Cik yaksa deui milu gogorowokan ka eta jalma. Kituna deh manehna mah geus ngamang-ngamang bedog. Nganyak kitu Kur ngamang-ngamang we dari geprak mah henteu. Meureun anu mata kitu teh alatan nu sejen anu katemong hayang ngarurug di sanaya. Da sanajan nya ngabring daratang. Urang lemur teh saurang oge anu makal pakarang. Ningali urang lemur henteu katemong hayang bebela ka manehna. Yaksa asa kasigeung. Hei batur jenuk balarea. Nah aranjeun teh mani eueuh kabelana pisan euy. Kapan bapak kami teh tua kampung? Kapan si Amang teh eces manusia durjana? Geus maehan jalma welas-welas. Bisi teh percaya tuh tingali. Tuh di ditu, tah di dieu. Ceuk yaksa tutunjuk ka saban tempat. Urang lemur teh nya ari rutret ka ditu ka dieu mah. Tapi basa ngareret ka sanaya batan amak ngadeuneutepi nu ku kaheran. Amang, nya sia teh geus maehan jalma sapageus si imah yo. Cek warga. Kami teu boga alesan pikeun maehan jalma. Angot sa imah-imah kieu. Naon perluna? Tangtu aya kaperluan. Sabab sia teh dendam ka kolot-kolot aing. Dendam beda naon? Sia mamaksa aing kudu ngawin si Rodiah. Eta kasida teu dipikahayang ku kolot-kolot aing sabab amu teu ridho aing meunangkeun awewe pangacakan. Ceuk yaksa tutunjuk ku tungtung bedog. Rumasa. Kami hayang ngadu-ngadu si Rodiah ka sia. Sabab kami nyaho sia meni sakitu masketna ka si Rodiah. Ongko depan sia kongsi ngumaha ka kami. Malar dipangtarekahkeun supaya bisa kaundun timpung ka Tamang Beas. Hirup ngahiji jeung si Rodiah kitu Lin. Temal sanaya. Sorana kadenge tenang tapi beungeutna mah hareup geuneuh rai bias. Bakating kunahan amarah. Hah, ulah nyabit-nyabit pengalaman lawas. Nyo so bogoh so teh bare to samangsa si Rodiah parawan jekekan. Adi geus jadi bubututan sarupa kitu mah, geus jadi sengseong. Saha nu moho? Ari lain si Ujer mah. Temal yaksa anger ngangkrang. Ningali yaksa beuki minculak. Jeung terus-terusan nya campah. Sabenerna sanaya teh geus hayang sageprakan ngobrot eta budak ngora. Ngan lamun sanaya ngagugu nafsu eta ukur jadi namahan panuding ti balarea. Yen bener manehna teh manusia jahat anu hampang leungeun. Sabot kitu kapakarangan ngurunyung Nyi Rodiah. Pantesna mah ti tadi oge manehna teh geus ngadedempes. Ngabandungan anu keur patelak. Buktina basa yaksanya cambah dirina, manehna langsung nyuruntul. Lamun matnya si Amang geus ngabinasa pangeusi imah. Memang geus meujeuhna. Sabab nu caricing dieu imah jahat kabeh. Ceuk Nyi Rodiah bari tutunjuk ka yaksa. Teu narima dirina ditunjuk-tunjuk sarupa kitu. Yaksa nyuruntul ka hareupeun Nyi Rodiah. Bari ngaheumatkeun bedog. Tapi samemeh tungtung bedog keuna kana tarang Nyi Rodiah. Eta pakarang seukeut teh geus ngaceleng alatan ku sanaya di baledog. Sia kudu adil. Lamun sia cikeneh geus nyacambah Nyi Rodiah, sia oge kudu mere kasempetan ka manehna. Pikeun melaan dirina sorangan. Cik sanaya neuteub seukeut ka yaksa. Ngarasa yen dirina diancam. Yaksa teu bisa kukumaha. Kajaba ngabetem we dilalajoanan ku balarea. Amang, salira ditinggalkeun ku Amang kami teh seubeuh ku panyiksa. Dahar dikurangan, pagawean ditambahan.
Lebih ti kitu saimah-imah gawena teh ukur nya campah jeung aja jeleh dianti kami seubeuh ku panyiksa. Oke kami siga nu diantep sina loba nu ngaganggu. Hampir saban waktu kami dioleg ku si Ujer. Maksa-maksa malar kami daek milampah anu teu uning. Lamun kami jejeritan anu dicarikan teh ngadan kami. Cenah teu boga kaera kami memaksa lalaki supaya daek diajak kikituan. Malah mah pamustunganana kami dituding gelo. Eta teh sanges kami ngintip obrolan Ambu Marwah jeung si Ujer. Ngobrol naon cenah Nyai? Ceuk sanaya panasaran jeung ngagebeg. Dumeh teh nyangka salila ieu Nyi Rodiah hirupna disangsara dengan kami maling-maling hayang ngadedengekeun Neng Nung. Cager pohara mitra kabujeng Neng Nong dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing urang teraskeun dina seri anu kagenep. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samulai kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.